Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel ayat Mandida Mara. Anu danget ieu. Parantos siap-siap pengidan bade ngadongkeun dongeng Sundanya wargi. Ieu kupituna ka sadayana boy Sri Pamaget nu anu sepuhna, anu caket nu tebihna, anu nuju ngantos-ngantos dongeng Sunda. Pamugi sadayana sararehatnya wargi utami nama sehat jasmanina sehat rohanina digambilkeun rezekina oge ditebihkeun balaina aya dina lindungan atanapi panangdayungan Allah Subhanahu wa taala. Tawargi atuh daripada urang ngalamun anu nuju ngantos-ngantos ieu carios ngadu telug warginya anu baris di padarangan ieu nyata bagian nu ka-37 hanca urang anu katunda bagian nu ka-36 urang nyarioskeun geuningan astam teh pamana parid nya wargi nu dipilarian ku parid teh jaden naon tepang eta mah anu naroskeun pan ti para netizen tanapi apunten ti wargi sadayana dina ngeunaan ari parid ka mana sia sarumbang teh teraskeun Bandungan kinu ge kapenak tadi waler kitu kumangnya dina komentarna gitu tah atuh nuhun janten kedah tataros itu nya ngeunaan di dongeng kinu ge kabendak gitu warginya margi nyambung gitulah karangan kilik saya mangga urang kawitan bae ngadu teluh bagian nu ka-37 mang parid cengkat talaunan pok deui. Abdi teh bingah nu taya papadana mah. Teu sangka sacengobuuk yen bakal patepang jeung mang di tempat. Teu aya di nu langkung uninga kana sagala rupina. Anging Allah mang anu maha murah tur maha kawasa. Mang ya abdi teh pun parid jangakeun sembah hormat ka mang. Nu ku abdi dipilari ti kapungkur. Ngan emang anu dianggo Gunung Pananggehan ku abdi. Ya ganti indung jeung bapa anu tos daya ditarima pisan kasep syukur hidup geus bisa mawa diri bisa ngendalikeun hawa nafsu keun ayeuna masing sabar tawakal ulah kapalangnya sadar da Allah mah moal bingungeun salah moal pahili jeung bener geus ayeuna mah geura leureuh sing berenah nya ulah asa-asa ulah nyemah nya ieu imah teh pamatuhan mang di asuku pribumi nyatana aki hidup aki kurdia tah anu nulungan hidup tak ieu nini hidup jenenganana nini sumini tak ieu anggap paman hidup keneh jenengan rahla nya ieu bibi hidup pamajikan emang jenenganana sama pek munjungan kadinya kitu ceuk astam barijung nunjukan anu disebutan ngaranna bieu teu kagok teu asa-asa ngabasakeun aki jeung nini ka parid teh supaya leuwih raket babarayaan nuhun mang nuhun pisan ceuk parid terus munjungan ka kurdia sembah sungkem bari nganuhunkeun terus bapai ka bisumini ka Nyi Samah jeung ka Sirahla sararea narima kalayan ikhlasnya kana kadatangan parid anu sakitu pikanyaheunana pikawatireun pikarunyangeun nya sanggeus munjungan gek diuk deui ngariung ayeuna mah pok astam nyarita ka sararea mang oge bibi kitu deui kajang rahla tah ieu pun alo anu sok sering diobrolkeun teh sarta nya ieu pisan nu dipikabeurat ku abdi teh ku kersana Allah nu maha kawasa nu maha murah geuning teu disangka-sangka bet bisa tepung di dieu mun sanes kakawasaan Allah mah mustahil bisa amprok di ieu tempat anu kacida jauhna ti nebur matuh abdi nu baheula tah ku kituna kahiji abdi tumuji syukur ka Allah atuh kaduana nganuhunkeun ka emang nu tos bela pati nurungan ka pun alo dugikeun ka salamet dugi ka dieu sakaligus nepangkeun abdi sareng manehna jang tadi ge kumaha geus dibejakeun manusia mah wajib sih ditulungannya. Jadi soal itu ieu mah angin Allah nu ngatur.
Ayeuna mah mangge sadar sarta yakin jeung percaya. Ye nu maha kawasa teh maha welas maha asih ka umatna. Jeung moal ngantep kitu wae. Asal urang tetep eling ka anjeunna nya. Dah bari dibarengan ku ikhtiar teh. Tayeuna ujang geus ditepungkeun jeung nu jadi alo sasatna mah anu jadi anak we lah mangka cida bungahna. Bungah amarata suta, bungahna kagiri-giri, itulah mencek basa kidalang tema. Atuh mang jeung embi ngiring bingah dieu. Nyatana ngiring greg-greg gede hate. Prak aku prak piara ulah rek asa-asa. Urang liung mungpulung di dieu jeung emang ulah asa-asa. Ulah tumarumpang panti bareto ge geus asak niat yen hidup teh dia aku anak umbina lain. Sumuhun laras pisan mang ceuk Astam. Mang ge nya kitu. Keur mah eukeur mang teh boga dulur. Teu adi teu lanceuk. Boga ge paman harita paman tigigir. Sipatna mang dayi. Tayeuna aya ujang duaan ulah asa-asa. Urang silih hapekeun diri, silih sang-sangkeun badan, urang silih pikannya. Tah kitunya. Cekur dia harita panjang lebar. Di Bandungan ku Astam jeung Parid katut nyi sama ea. Nuhun mang nuhun pisan. Atuh abdi sareng pun bojo pon kitu dipun alo. Ngaturkeun nuhun kana sagala rupi kasayan manah mang sakulawargi. Kitu ceuk Astam harita. Ieuh ujang megeus ulah mikiran eta. Nacan percaya kana omongan bibi, geus ulah incah balilahan. Cicing we di dieu. Bisu mini milu nyarita. Nuhun bi, nuhun pisan. Astam harita regreg hatena. Tah ayeuna mah urus si ujang, karunya pelayan tuang cik, kumaha nyuguhanana. Apantas tapat tirakat eta teh. Dan meureun moal bisa langsung tuang sangu heuras. Cek bisu mini harita kacida merhatikeun anak ka Parid. Muhun bi ki urang taros heula jang kumaha ayeuna ieu damang mah teu pati ngarti soke ku ujang terangkeun kumaha satuluyna hidup teh rek buka atawa kumaha ceuk Astam ka Parid kan tenan da parantos rengse dapanage beude buka we ayeuna mah etang syukuran ka Nu Maha Kawasa rehna abdi geus ditepungkeun jeung nu jadi sepuh. Nanging punten we tangtos abdi teh ngarerepot ka sadayana. Sakumaha kasauran ini tadi abdi teh acan wantu neda sangu heuras paling ge bubur encer kitu ceuk Parid. Inaha make ngarepotkeun ujang keun wae da geus kawajiban. Boro-boro sifat anak atawa incu nya. Dengan oge di dieu mah dipiara komo ka anak atawa incu. Kitu cenah ceuk bisu mini terus ngareret ka nyi sama nu direret harita geus ngarti terus sengkat leos ka pawon arek nyieun bubur. Wargi sadayana ari geus kitu mah atuh Parid teh ditanggap lalakonna di pulungan luangna. Najan sifatna budak keneh tapi tetela elmuna mah ngaluhuran nu karolot. Malahnya harita siri tembrakeun pangalaman. Astam ge nyaritakeun riwayatna pangna nepi kadinya. Komo Astam mah leuwih panjang lalakonna. Sabab lila endangan sangsara kadungsang-dungsang make ngalaman bara main sagala tina ku susah-susahna teh. Terus harita ngobrolkeun kaayaan di Cikao. Muka lambaran-lambaran kahirupan geus kasorang. Terus dibadamikeun jeung Astam. Na kumaha bihadieunana. Palebah dieu cita-cita Parid terobah sabegeus loba teuing kanyerina ti pihak Ian jeung Nyi Ino. Harita kaayaan Parid matak heran. Ari awak begang jiga mayit, beungeut haropak pias. Panon harita celong mani jero, tapi dina nyarita mah ngoncrang taya kacape. Jang cik rek kumaha atuh. Karep hidup ayeuna teh. Dina yang haripan si Ian jeung si Ino. Ceuk Astam, mang abdi teh heula sumpah. Geus kedal ucap.
yen arek ngalalana neangan ilmu pikeun ngayakeun balitungan jeung maranehna. Tak kulantaran kitu abdi mah geus moal ngarobah tujuan. Tetep dina hiji mangsa marek mulang ka lembur Cikawo rek balitungan jeung maranehna. Nanging kade ulah salah harti. Urusan harta banda mah da nomor 2 jeung teuing teu kabagian oge. Kamatak-matak riba mamawa. Nu rek dibalitungkeun ku abdi mah manehna tah nyaeta emak jeung bapak katut aki nu tetela beuki jelas yen ieu teh hasil pagawean jalma-jalma anu jarahat. Kitu cik Parid daria naker atuh anak kitu mah ujang teh aya karep hayang malesnya cik Astam. Mangga bade disebatkeun kitu ge. Daras abdi teh hayang males tapi moal ngababi buta mawa karep sorangan. Hartosna moal ngagugu nafsu umbar amarah. Tapi rek make jalan wajar sarta arek dipepelingan heula. Mun sakira saladar sarta daraek babalik pikir mah moal ieu diganggu da teu kitu oge Ian jeung Inoh teh geus aya jasana miara abdi nepikeun ka sagede kieu. Tapi lamun teu saladar kana pagaweanana nyaeta maka paksa arek dibasmi dibeakeun ka akar-akarna. Sabab ceuk beja disatukangeun Inoh jeung Ian teh aya di nu leuwih jahatna. Ceuk Parid ngomongna tandes da asa-asa. Na saha eta jang? Wasatar jeung Mang Imi ngabejaan. Yen ieu teh diatur ku Haji Barkum urang lembur bitung teh, Mang. Kitu ceuk Parid deui. Haji kurdia curing hak heraneun dumeh ngadenge eta haji. Laraski danging haji ge sanes haji anu kantos jarah ka Mekah. Ieu mah haji lalandian. Satengah ngoa da pada ngaheureuikeun nya nu kieu anu ngarusak ngaran batur teh yeuh. Kitu ceuk Parid. Nuhun kitu Mang. Haji hejo teh eta mah. Haji bobodohan sareng deui da eta teh sanes nu lian. Abdi mah pernah aki ka anjeunna teh. Wana pun biang eta teh. Ceuk Astam milu ngajelaskeun. Eueuh, da geuning kitu. Da tina urusan naon tadina dugikeun ka matak perang teh. Parbut warisan kitu. Ceukar dia heraneun. Henteu parebut Mang. Dari parebut mah kedah wani euna teh sami hawakna. Ieu masyarakat we hayang mibanda milik batur. Ngorobokan awal ku barang batur. Kitu Haji Barkumah nyaduikeun ka tega ngabinasa dulur megatkeun tali mimitran ngarusak bebarayaan. Kitu cenah ceuk Astam. Muhun nu mawi lain antapeun nu kitu mah kudu dipiceunan tah. Ceuk Parid sumanget nakar atena jadi ngaheab deui mun inget ka Haji Barkum teh. Nya cik agi hayang ngadenge rek kumaha atuh nya tujang teh teh asa pirameun ieu lalakon teh ieu. Kitu cekur dia. Mohon kitu engke upami abdi tos jag-jag sakumaha biasa. Abdi nendawidi kasadayana bade mios deui. Bade milarian guru anu sarupa deui. Ilmu teluh ilmu rejit jeung baruang ku abdi geus kakeupul. Lamun kudu tarung teh mah abdi sanggup ngalawanna. Tapi aya sarupa deui nu can kapimilik. Nya teh ilmu pikeun merangan hawa nafsu pribadi. Abdi butuh ku pituduh, butuh ku guru anu luhung sarta ingetkan amanat. Kana amanat yen abdi teh pamungkasna kudu guguru ka hiji kiai. Ngalap ilmu ka agama anu panceg. Tah ieu anu can kapanggih teh. Ja kudu teangan deui sing daria sabab tetela neangan guru teh hese teu ngajodo mah teu guna. Kitu tina ceuk Parid bari pepeta. Wargi danget ieu masih ngadengkeun dongeng Sunda nya wargi dina YouTube dina channel Edman Didamara. Jadi wargi sok sanaos ieu mangrupikeun dongeng sakali deui
Pamuga bae tiasa bulungan ye cariosan saena oge nebihan ye cariosan lu awonanya. Pamugi we sing ngajantenkeun landung pambrahmana tapi landung nyalayakeun mana. Da gumang dina aduh punten dia. Digindutkeun ka sadayana ieu dongengnya anu caket anu tebina istri pamaget nu anu sepuna nu di dalam negeri atau khususnya di Jawa Barat. Umumna di Indonesia di Sabang di Kamaroke atau nu salajengna anu di luar negerinya. Seueur pisan urang Sunda nu di luar negeri nu darama janten TKW nya TKI TKI tenaga kerja Indonesia. Ku kituna wargi sadayana mangga uri jeung ngadangkeun ka sadayana punten teu tiasa ngabsen saurang-saurangnya dikumkeun we. Ayeuna urang lajengkeun ieu carios ngadu teluh bagian nu ka-37 oge ulah hilap subscribe nanya punya lonceng like sareng share-na oge diantos pisan margi atur nuhun mangga urang lajengkeun nyateuna naon jig bae beakeun kapanasaran teh ilmu mah moal kurang moal beakeun sabab aya di mana-mana ngan memang bener milihna anu hese teh tapi emang ngadoakeun muga-muga we hidup teh sing tepung jeung guru nu luhung pandita nu wijaksana anu bisa nuduhkeun kana jalan nu lempeng bari jeung yakin benerna nya ngan lamun hidup geus hasil maksud memeh belang ka Cikau umat kudu nyipang heula ka dieu sabab manggi hayang milu ka Cikau teh dasarua boga kawajiban pikeun merangan anu darolim kitu ceuk astam harita sasahat kaparid mangga mang tangtos abdi ge ngawartosan heula ka mamang teh ceuk parid harita keur kitu tarajo nyisamah mawa bubur saring sapiring jeung cai asak herang sagelas sordi susugu sejen keur nu ngariung da geus peuting harita teh mejeuna disuguh ulah ngobrol wungkul. Tah geuning bubur geus asak pek ujang kadinya tuang heula mangga nini atur nuhun ditampi tembal parid atuh geus kitu mah berak harita barlang dahar barake cerahkan sakaliane maturan parid anu buka puasa parid teh apik naker memeh am ngadahar bubuk ngadoa beuneu ngadahar bubur ngadoa heula teu poho ka pangeran anu maparin rezeki. Wargi kayan harita teh beuki peuting bae nya. Di luar mani jempling nu kadenge ukur sora jangkrik patembalan. Sakali-kalieun sok aya bueuk di sada, hawar-hawar ti kajauhan kadenge sora ombak laut ting jelegur. Anu ngobrol harita kacida sonona teu ingeteun kana mangsa. Ngan sirahla nu eleh teh bubuhan tadi menang musibah gede. Meh-mehan ngorbankeun jiwa sirahlah mangagoler gigireun indungna sarta tibra manikerek nepikeun ka sesegor. Liwah tengah peuting wargi kakara saladar yen waktu terus maju malah gisincak janari litik di kajauhan kadenge suara hayam jago kongkorongok pok bisu mini nyarita kanyi sama. Ih nyai na kajongjonan teuing geus beresan geura beresan kamar ka ditu sadiakeun keur sare si Ujang kasurna amparkeun sprena ganti sarung anggal ganti deui jig buru-buru bisi si Ujang capeun mangga bi ceuk bi nyisama harita teu talangke jung cengkat bus ka kamar arek beberes. Wargi teh kung serila ti harita anu ngalobrol teh nyacapkeun ka sono teh leureuk heula lantaran karuja kaparid anu tangtuna ge hayangeun merenah awak kudu meureun manehna kudu leureuk kalayan salse nya geus kitu mah terus arasu ka kamarna masing-masing paridie geus dipernahkeun reup sarare tibra kahiji tas sape kaduana senang hate geus teu loba pamikiran atuh tambah tibra we sarena teh parat nepi ka isu. Munten lawargi ye sakda piye emang dinanya ada kehausan. Jarius teras tuh ngocai teh lah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah alamin. Wargi satuluina keur saheulaanan mah parid teh tetep tumetep di imah kurdia. Di aku kula warga pituin. Parid jeung sirahlah akur pisan. Geget layut kawas jeung dulur patuturun bae. Patuturun silah. Lamun beurang tara papisah. Salawasna babarengan malah dahar ge sok silih dagoan. Heuleut 3 poe ti harita. Disaprak di ngumpulung. Awak parid geus jag-jag deui. Ngan ari awak namah angger begang asalida rek daginganana teh. Tapi najan kitu geus sangker pisan jag-jag teletoy malah kungsi ngajak ulin ka basisir. Kusirahna dianteur malah mataya kakapok ginjeum parahu di babaturan bapana ulin lalayaran di sagara. Tah kitu jeung kitu wae wargi sadayana unggal poe teh. Ulin babarengan duaan. Tara aya nu ngagetrik-getrik. Kurdia geus tara ka laut ena lain kapok, lain bosan tapi asa baluas keneh. Ras inget kana kajadian anu anyar kaliwat teh. Atuh usahana ukur sakasampeurna da ari anu jadi pokokna mah boga ti warung nya diurus ku Nyi Samah teh. Nya akhirna wargi sadayana kira-kira 3 bulan. Parid geus lingsig ketah awakna teh. Sehat jag-jag waluya. Malah ma asa leuwih cangker batanu geus-geus. Ngan dina hiji peuting maksad teh ngariung di tengah imah. Parid duaksa ka sarerea yen rek nuluykeun lalakon. Aki oge nini mang embi kitu deui ka rahla. Rupina nitih wanci nu mustari ningangkana mangsa nu utama oge tepung waktu nu alus najan abdi betah keneh di ieu lemur resep keneh sasarengan sareng kulawarga nu aya di dieu naing kapaksa abdi teh kedah miyos neraskeun hanca da kumargi kitu ayeuna abdi seja waksa balaka wawartos ka sadayana rupina enjing mah bade miyos deui abdi teh seja nyungsi pangarti teh neangan pangabisa dambahan wang jeung pangalaman ari margi abdi mah tiasa ti berasare henteu senang pipikiran lamun niat tacan laksana kugituna nedapi doana we ti sadayana enjing abdi bade miyos mugi-mugi sing dikabul anu dimaksud diijabah sapanaja hoyong lancar ulah aya halangan harunganana. Tak kitu maksud abdi teh. Ceuk parid bari rutret ka kolot-kolotna. Kardia jeung bi sumini oge ngaharulang. Astam jeung Nyi Samah cara lohok ari sirahla pok ngomong. Na teterean teuing Kang engkewe lanan kuring resep keneh babarengan asa can seubuh ulin jeung diresep di akang jeung akang teh. Loba dongengna sagala bisa kuring hayang sakti ta cara akang tah kitu ceuk sirahla nu memang geus nyaho sorangan kumaha pangabisa paridarita ulah babarian kabita kudu nyaho heula jeung jerona jadi ibarat ninjem buah kalayar anu asak rupana beureum pikabitaheun cantang tu jerona ngeunah nanaon ge kudu nyaho heula seluk-belukna nya ulah waka kabita. Dembal parid bari nyerengeh. Bener lah bener. Yang ngabogaan ilmu teh teu gampang. Biragu kumaneh teu kadenge. Apaan pariden bikin sabaraha poe miceun maneh ka sagara. Teu dahar teu nginum. Estu pasrah sumerah. Arek bae rek hirup ge. Ari maneh kumaha? Teu dahar sawaktu ge samar koloyong geuning. Cukur dia kasirahla. Ih moal geus puguh tujuan mah Pak. Kuring ge daek puasa, daek tirakat asal aya nu nungtun we kuring mah. Ceuk sirahla sumangatna beuki ngagedur. Insyaallah kahareupnya ku akang ditungtun. Ayeuna mah can nepi kana waktuna. Akang sorangan can boga cecekelan nu kuat. Mun diibaratkeun ka budak mah karak lalengkah halu akang teh. Can kuat nuyun batur sabab
sorangan ge can teteg dincak kitu ceuk Parid deui nya kenelanan urusan eta malah ayeuna amang rek nanya dari ka mana tujuan hidup teh neangan guru teh anu kumaha Astam nanya ka Parid bisi ngapruk deui kanu jauh mang ngaranna ge neangan nyatang tos we teu kantenan ka mana-manana ari pokona mah abdi teh di mana wae ayana guru nya kadinya abdi nyungsi najan ka basisir sisi laut ka alak paul tungtung langit oge ku abdi moal burung disungsi kitu tah mah tembal Parid yeuh jang amang ge sarua geus ngider ka unggal daerahnya sasat geus katinca kabeh Jawa Kulon mah ulasan taun lain sakedeung da kulantaran kitu amang rek mere nyaho supaya ulah jauh teuing lumampah teangan we ka wewengkon Cianjur mun teu salah dinya aya kiai sepuh anu jenenganana Ajengan Nur Falah mun Ajengan Nur Falah teu kapanggih teangan Kiai Pura Santama nya ceuk Astam mere pituduh ih nya nuhun atuh ari kitu mah abdi bunga himbat saking insyaallah moal ngider ka mana wae ari tos kantenan mah tangtos bakal ngabujeng kadinya nuhun sakali dinuhun mang Parid bungaheun sabab geus tangtu teu kudu ngider kanu jauh nya geus kadinya we heula ayeuna mah ngan amang mihape omat sing nya diajarna nya ulah sakadaek kudu boga maksud jeung tujuan ilmu teh penting pisan teh nya sabab hirup teu karana aya ilmu ibarat anu lempang dinu poek teu mawa obor jadi mun aya jungkrang picilakaeun moal kanyahoan tah jungkrang picilakaeun teh nya muga-muga ilmu nu diteangan ku hidup ilmu nu alus pangabisa nu utama nu mawa kana kasalamatan dunya jeung akhirat kitu ceuk Astam teu bosan mepelingan ka Parid muhun Kang abdi janji kana diri ayeuna mah rek nyaan we ngelmu teh moal dibarengan ku heureuy abdi teh nya puguh ulah heureuy atuh pek didoakeun pisan ku akangnya maksud teh ku amangnya kitu tah aki ge milu ngadoakeun jang muga-muga sing mulus rahayu berkah salametnya ulah aya halangan harungan sing pinanggih jeung kasugihan tinemu jeung kabagjaan jadi maksud sing dikabul atuh kahayang sing diijabah ku Allah nu Maha Kawasa ceuk kurdia harita ngadoakeun ka Parid bisu mini oge nya kitu jajab ku doa ka Parid atuh satuluyna mah wargi sadayana Parid teh pada mapatahan harita pada ngelingan luang jeung pangalaman kolot teh ditembongkeun keur pieunteueun oge aya nu keur picontoheun sabab kolot ge rumasa teu bener salilana aya bae nu salahna da palebah nyaritakeun nu salah diterangkeun jeung akibatna yen lampah salah mah buahna goreng ieu kudu jadi pieunteueun wargi sadayana kacaturkeun isukna harita panon poe mencorong di tebeh wetan cahaya sumirat nyangan buana manuk reset di sarada ngabagiakeun sang surya nutara sulaya tina tugasna jadi anger manteng unggal mangsa awas seger matak betah alam endah matak waas mun red ka kidul sagara ngampar ombak pating surungkuy buah laut oge budah laut oge ting borela katojo ku panon poe dina kayan kitu wargi sadaya waktos na wargi henteu nya kapannya anya kali rupina dongeng Sunda dina judul ngadu teluh karangan Kiliksa bagian anu ka 37 wargi urang pungkas dicekapeun dikeun ka dieu bae nya sok sanaos ieu mangrupikeun dongeng sing tiasa ngajandankeun landong pamberah manah tanpi landong nyalayakeun manah
Madina ngaturkeun nuhun ku wargi ku peratusan wargi sadayana maksudna. Wilujeng paturai kalayan insyaallah atuh carios ngadu telu bagian nu ka-38. Enjing dina waktu anu sami urang lajengkeun deui. Atur nuhun ku peratusanana. Wilujeng paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.